Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dulur sadayana, ketemu lagi sama saya di channel Putra Sunda Vlog. Di kesempatan kali ini saya sedang ada di lokasi Sungai Ciherang, Desa Margaluyu, Kecamatan Sabara, Kabupaten Sukabumi. Wargi sadayana ieu teh abdi bade mapai ka kali Sungai Ciherang ieu dugi ka bawah na wargi. Bade mapai dugi ka bawah ieu posisi sungaina serem wargi, serem seueur berbatuan. Di sungai ieu terkenal wargi seueur ular besar saurna, karena sungainya serem tuh di kecil batu nage arageng. Nah di dieu teh seueur kadang supaya ular saurna, ular besar. Kapung kurma di dieu teh seueur anu kajaraman wargi. Lamun musim kering mah sok kadarieu ieu teh kajamana teh ka kali ieu. Soalna kali ieu mah airna teh awet, musim kering oge para kekeringan air. Tuh airna teh bening sahabat, wih keren, bening sekali tuh. Nah supaya ada nu mancing kadang di dieu teh mancing supaya ikan lele, ikan bogo, seueur nama di dieu mah ikan bogo sareng lele dulur. Kadang aya oge ikan gurame suka dapet. Ikuti terus ya dulur videonya dugi ka rengse abdi bade mapai, terus dugi ka paling bawah menuju bendungan irigasi dulur. Tuh batu nage menuju ka gerdek ieu dulur. Kita airna teh di bendung dulur, di bawah teh buat nyalurkeun ka pemukiman warga di sebelah Ciherang sana. Jadi airna teh ieu teh disalurkeun ka sawah-sawah anu paling di bawah. Jadi di bendung dulu supaya airnya lebih besar dulur. Tuh batuna gede-gede dulur, aduh yo batuna gitu. Airna bening. Ayeuna mah teu aya anu ka sungai anu
mandi teh. Tah ieu bendungan irigasi dulur, ieu teh airna disalurkeun ka sawah-sawah anu di paling bawah sareng ka bumi-bumi pemukiman. Jadi dari sini airnya di kolamna aya ikan sahabat. Diternakin ikan di sini, ada ikannya tuh. Tuh sawah-sawahnya kan luas, jadi airnya dari situ semua. Persawahan semuanya lebih ke bawah. Ini bendungannya dibangun oleh pemerintah dari kelurahan dulur, supaya airnya gede, jadi di stok dulu di sini. Terima kasih sahabatku semuanya yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa beri dukungannya terus channel Putra Sunda Vlog ini, biar lebih semangat lagi saya membuat video-video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Terima kasih banyak sudah menonton. Bisa ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangina capek. Tuker ngopi. Dana desa pembangunan Marga Wiwi. Mau dipais ngeunah talauk Eka.